tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh ame kagero lainana ame kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa pokal pek nyarita marek nepi ka mah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek kadorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual sanana meureun teh ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna kunaon sieun dicet tapi gede mah di dieu mulanya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh didinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu teh ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan benar geus sugan panggil ya Kang ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah teh ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha heuh anu katepi ku dewek da dewek beja na tidinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura nya lumatak ulah di pararanat oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara ingat ge mah ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jara rumput eta kitu ai can datang duit sararea teh baru kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah nu kejung tereh paeh segala
iya karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 karena pikir ku si lain ai paeh mabaka geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui nya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus sok eta sing panjang Kang pinter gitu ngerti eta musuh newa eta musuh nyebrut Kang doh tongkope ieu newa ieu motongkeun leungeun tadi dinya nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh ngabedol nya mawa ka dieu di kieu teh digendong digendong cerak di dinya beunang mah di dinya alah aya ku kitu ba emut kana mereka keur dilatih ku Akang baheula geus latihan di tengah nginjem duit lain wala suka tetenya kuring datang udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wau beda rupana beda tirsajen eta ilmu usik itu mun asa wawunya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang mun da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak harita tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang sama poho teh teh gara da aing teh percaya henteu ka siling teh soal usik teh sia malah maca capek unggul bener can pernah latihan bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan itu da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah tuh percaya iya hampura we ye sok pakai hampura segala dari nyan latihan tapi sia masuk nyaan kade sia moal sieun banyaan banyak atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing hah ya goblok sia mentong kana dewa situ ya ada latihannya mah dari nya atuh heeh hoe sok tuturkeun hoe terus seret kuring halo woi woi dah bener euy bener euy ai rikatna mah itu woi potong musik leuh kumaha geus kieu sok hayangnya ka dieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan aing nyeri kumaha we sakan resot teh alah wet musik kumaha kita beres aya eta Akang teh lah nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditokok ku kuring tah tuturkeun tenaga si lain aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa balakaya bawa ka dieu tah dibawa ka dieu teh hese pan sok bawa deui ka dieu walikeun tah ka dieu hese da cek dewe mending cicing ai geus ka dieu teu beunang nah si eta beda teuing beusi poho nya ai eleh teh miningan kasalahan eta kitu deh ngelehan mana lanceuk aing mah biasa lompat wah aya kitu satiaki teh nya geleutik tinggali nepi ka wo anjir letik bulut-bulut deui itu puntet tuh itu mah hebatna satiaki teh eta eta namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh kawas domba berkong nepi ada oh tidinya
Sawan. Duk. Eta Ayo. kidang kancana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Oh, bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan babarangan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira oh. Juara wae itu tadi. Menang wae geuning dina Agustus ai lari sileung. Lari. Di RW genep teu menang wae geuning. Ai sileung kumaha teh menang lari teh. Dak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku jeung Oh, bareng ge jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. pikeun. Ah, mung tara diseusuh. Ye, ngawirang batu teh mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Pinjam injem sok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibut 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum amat kanu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Kanu bare. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Kusang hitungna. Dek kusiling dek dewek didinya asa komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Geus 2. Geus kajengkat, Pak. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari angkat. Terus. Terus. Naon Kang teh? Lamun deukeut di baledog wae. Ngerakeun sia teh nya. Apa bodoh Kang? Kami hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara teh kitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah teluh beraja. Naon itu lu beraja, Kang? Jolrei hayang dahar. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berekbek. Hei, Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyangkaru. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh kitu Kang. Sanajan pihak musuh udah puguh oge dan jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Keun Aya hati nu aya dikubur masal we di dinya lah. Ieu sahayu. Lu kopra UNED. Iya. Ya nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang di yeuy. pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat mungguh Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Ai dagang lauk. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Duh, Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauhan atuh.
ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah Ini aya jadi sejarah we Kang da. cepot aya tugas keur maneh tah teuing Nah gini aya. aya jaketan mah lumayan Aya kenging proyek aya pagawean da Kang gini. mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngarebut Ulah ini seur sini. mau wae mau program anu teh abdi teh Oh, nya kan. engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh Cek. kayak gitu taina teh Bima teh rek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu Milu. nyebut gugur tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong Percaya. tenang aya ngomong masuk dileuwihan Ayo urusan kabohong. lamun kapi-hapean duit dikurangan Ayo urusan kabohong percaya. ayo isu ngabohong mah siap lah Aduh. nya ayo ekol mah da teu aya usumna jengkol aya Benar Kang Bos. percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka lain Pakai disebutkan sama teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin Daun Kang. jomoni emangna manehna teh pangeran monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna Oh, kabeh oke Kang. Ya betul jelema doraka we Kang. biasana nu nuduh kitu teh manehna teh Eta pada sakit nu doraka mah naon pot anjing teh ulah dieu we kagereneng aya teu teu hatena teh. ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala enggak ulah tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah Wah, tapi eta mah udah kena beca di bulan aya. ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di manya ya beca aya beca di Cicadas aduh Nah, itu kemana wae ya Kang. mun urang mah ini teh heug jeung ongkos Kahayang ka ilit kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula gitu bari gitu kan we bari ngalungkeun duit gitu Kang. naon geuning kebenaran ka dieu naon Sebutkeun jauh teh tadekeun Kang. gajah rek dipaehan Naon maksudna mah? nu di mana teuing nu di Sumatera teuing di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun panyakit flu gajah Banyak nih rek dipaehan. ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang tina teh nyambung jeung gajah flu Banyak gaji rek dipaehan tuh. saur Gusti Batara cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur anya teh sakti bedorna teh sakti dulu Oh, lain beja. rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak bawa dek kaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileuing Pengaluran kesaran. teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh Munur ada munur ya. tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh Laki dua ada gajah. jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Cik, saha? Banowati Jauh-jauh tuh ke Bandung. ini hayang gebuga aing anak Dorna teh Citra Yuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce Aswatama. ngaranna teh si anak Dorna Aswatama oh tah eta da pripoli Aswatama Aswatama. tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tangke bala tentara nyorowok di bulah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah Nanyakeun. cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewe teh keur usaha kitu teh Bejakeun ke Cirebon gitu. nya keur nyebarkeun KB Kabeh.
Nah, kabeh teh keluarga berencana. Ieu teh kumaha mun teu jambung teh. Ya keur perang nyerta keur kabeh tuh. Pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureuna nya Aswata mah paeh. Bejakeun heueuh kitu. Kira ge sakitu tuh. Tak kitu pirage. Oh, siap lah kade euy HP euy. Minta digosipkeun Aswata mah paeh. Aswata mah gugur, acan. Oke. Gede kabeh teuing. Kuring mindeng katidula kagagal beda hari ke umroh mah mun lami tetepan sok asa kasua-sua aya naon make gumujeng lumayan kumaha Sugane bisa umroh kedua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh, Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti, Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. beres Paduli teuing ladang nipu ge. Kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Henge. Ayo kumpul. ngalapetan jeung saerang Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Henge. Ulah. Saha? Walah eta waos mah. Batekedan anu mulia Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh irah aja. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, lur. Hei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun we paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Kan bayaran keur kieu mah lah. Racing geus. Batekedan anu mulia tapi lihat kerja buka podang Wae kana dieu. buat medang kariwa Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Mending cantik. Rambut tuh
komplok gitu mah. ngeunakeun abdi nona igun Beres nona ikut. tawawas di Madrid Wawas tapi kagak jeprit gitu. dek munteun Menten naon? apan aya festival Oh, padalangan. sanes padalangan domba Oh. marukana urang teu boga domba loba mun Karena kilo kontes sebenarnya teh. jaipongan sakedeung Kilo kontes jeung Kang Oman Batu. Malakaka paling tangan Babalean Padaru Tanah tandikan pengarang sayang memuja Padi bidang surga Pati kadang anu mulia tentu nuhun ayi mugi cing paranjang yuswa cing balaleunghar Sabaksuna. ulah manayagan wae hirup teh Sabaksuna tuh. tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. Naunan suku kuda ulang Bunta nun kita kembang kupu pada Di Palonge batur gigal teh. hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling Kawas nu sarap. nu ngendang nu naon Oke, beren. bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo tenang genah Kena aya nu nabehan. tenang aya nu nabeuhan di tukang Biraku eklak-eklakan eueuh kata behan. Dara rasaan mah sepi. halo dah hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot sia bolot budak Aisyah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV atuh. cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TVRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu. Isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab. oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sada nyebut burut goblok Jawa Barat Jawa Barat. Lain jawab. mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat derajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana Sadayana sa Jawa Barat. nyaho aing oge para dalang cing ingat tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen Kontingen. nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok Nah, cerita gitu atuh. kontingen Kontingen. lain kondom Lain kontingen kontingen. muncul bahasa nama Pak Sunda nama Pamilon Pamilon. nyaho goblok Pamilon
nah apa Udin di mana Direket teh da moal nyambung gitu. nyamung aing mah Jangan jalan membudak. Wah, naon ka galeret? ya kapir ka dieu euy Nganggap yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu Lain nganggap kapir kakak naon kacirina nya. Naon kacirina tuh kayak nganggap kapir. tara salat saja Medan. Hah? Medan teu make kerpus. nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyaan ieu jelema teh fanatik ieu Oh, apa nanti ke menjelma Kang? what yasap wah anjir Ade. boro dianggap enteng euy Berat ya. disangka euy woi ya tak ya woi Berat lawan teh ya. woi dak ya aduh woi nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy Aya nu baru kenalin aing we burukan nu ngarampok meureun. woi ya resep ya woi ya Da make galeret deui. jara raya jelema teh Tong babaradoga Kang. dikirain lain aku Dikirai. woi ya sabya woi lamunya ka aing pangnejaukeun saat teh ngadegungkeun aing teh keun urang podaran ku aing lah beres ah meureukan lain aang meureun Burukan. woi ya woi au kakara penting ayeuna ele tah si goblok Kunaon teh. Kunaon itu. naon ieu teh Kunaon sih kan pondok sebelah tuh. kan abdi teh tara eleh gelut iya Kakaraun penting aja nama mah. tara abdi mah ai kitu nah ari ku Habib aduh Nari ku tapi beleh. di kumaha teh kan taon tadi neme rogok ti corona we hah di rogok ti corona waduh tapi kang ngagologor gitu Mereka beriang. boga gajah itu boga hutang gajah Kan boga gajah tadi. wala karep aja jewirna teh Malaysia Ini BHP bibir aing apa bibir. BHP bibir Mi HP. nu abdi ge geus kanal teuing Malaysia ka dieu sawios di dieu ya Geus loba nyebut Aya kasih. nonyok aing geus Aya kasieun. nyebut eta musuh we ini kana bibir. lamun dorna diparengkeun amprok jeung si jebot tonyok ku abdi ulah Ulah. sudah kan make congkoh musuh udah Jelema teh yang ngabinasa we nih nama mah. lamun nanyakeun kada secenginget pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa banera bodas cinginget maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa banera bodas eta ulah diganggu Ulah dibinasa. ulah ditandasa Ade. padahal nya hayang menang mah bala tentara teh bawa bandara bodas geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh Ada lain deui licik eta mah. licik teu licik mah moal meunang zaman kiwari mah kumaha we caranya
saya mah yang gitu wae. Aya peraturan naon ge Kang. gitu Glenn pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suatu apa bae kumohon abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara ieu mun ngomong atuh sia Geus kitu atuh. Nah meuni moal panjang catur meureun. Naon sana? Naon atuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah. kena wae baledogan aing nya Teuing pas wae si eta mah baledogan mah. Terus sina nah tah. teu beunang euy Aduh. Oh sina ngagejeli ka anak. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. nanaonan teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh si eta Naon Akang make gagaro segala lah. hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa Wah, jenius Akang teh mah tuh. jenius Moal ge disebut Abong Batara hartina Batara teh nyaeta pinter pinter, moal ge gelar Batara. pinter dina sagala rupana Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah. lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna Wah, geus boga Akang bajai. bagja Gus bukan Akang otak. heunya tak kitu akibat naon cing Naon Akang teh teh? akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah Akang dewek we meureun nu bedegong. teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu Dalam mun Akang pinter mah wah, pamugan teh. Moal jadi baripu. da loba pisan geuning anak bapa teh Putra-putra bapak mah seueur. Oh. Urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajara ragona Wah, palolontongna Kang. artina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina Oh, kan ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta. Abok eta we naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der para sea Bener. Kamu aduh cerita, ampun Gusti nu Maha Agung kamu cerita Yuda dititahku sholat teh. pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina Kagero Akang keur majalmi. ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 kamu mun cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu meureun teh 1000 mah. tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya Kantorna eta pentingna. nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sumo. pancen rahayat dina program KB teh Oh, kantorna Akang teh teh. kudu sabenerna mah ararasup KB teh Ih, supaya sabab saja tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut Akang. heureut Heureut. jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat Ngaronya eta pengangguran loba burukan teh. kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera Kumaha teh Kang? cerdas mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien Efisien. dewek bisa nya euy Percaya Kakang mah efisien. jeung ulet Ulet. Bisa Bener. dari nana. ha Bener Akang. apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat Walurat. ha Bener. tadi dia pentingna euy Buku hari Akang. cukup anak teh dua Palingnya dua we sedang. ulah cara Pak Asep Sunanar anak nariab Ulah Akang. aduh ampun ngaripuhkeun teh euy Oh, eta. Kang. indung bapak kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu sararehat ka Teu ituna sararehat. ha Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. teu saimbang jeung usahana Balalang krut teh. aya meureun baka
rupa-rupa kejadian merenang tina loba ting anak teh alaman mata kedah di KB teh gitu murukan direncanakeun ya ulah poe eta dewek ngagotongan mayit bolah kitu akang deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ke dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mau murukan teh mang Tiga Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit nya untung pang perangan untung kerasa ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot mah puguh eta nu aya nu pae mah teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat rupa-rupa eta pelbah sakarat kumaha kang kumaha gumantung beureun karesepna keur cager ketenan kumaha dina amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh kang naon beureun teh keur cager eta resep gapleh bener aduh ampun mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya kan nya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nepi kituan we kanya naon eta ini goreng berenang keur hirupna teh resep nyaron padak teh suli jadi tukang saron deh gitu dah ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu Akbar saha tadi kana resep salat teh digana leuh kita makan alah jalmi soleh nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi boh ka neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ai PTL dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya modalna meunang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh eta meureun bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta temut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sekolah teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun laingan loba jadi beurit watir kan doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Panawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta kang ya kang komplit geuning teh Bapak Gubernur aya sadayana kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan ada acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heueuh ameh kagero lainana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang ai
sanajan keur sorangan urang tepan mimpi diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deleuna lamun lain deleueunana eta berak nganu ngaharti meureun urang oge pamimpin ai ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senana berarti teh mah ku akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah kunaon sieuna sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna makan jago-jagoana bener ya nah eta Dorna eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh oh percaya kasohor itu makna mah kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah kula tara misleuk eta we bareto kumaha Kang bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh palungkeun ti luhur pas eta anu aneh namahkeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua celep keuna kana buntut dom-doman deui wallah jadi napal cep copot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu muridkeun mung loba duit jeung ulah leheung lamun ka aing murid teh barang kirim barang tarima nya Kang barang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu teh ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang pujian we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun kejahatan memperkecil uang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna
mudah-mudahan benar sugan ya Kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung Garuda ngelayang wah tada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki eta sarua di peneng tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena leres sareng Sirikani Milu Milu eta pejuang eta Gusti Sirikani sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayaan di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi hor geus digenti ngos kamari bener dijadikeun ke alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat kan bayang ya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ina festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenang tak urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek beja na tidinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 lang pamilon 20 lang baik didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca Pak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin sugane anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunnan ciptakeun kota anu bersih
anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komode panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang se-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komode kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang se-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Baik teh di mana nyangsangna. Tara cair gini kan keurang. Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia kumaha Kang? Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Aduh, da kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Cadumani eta mah di parah. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Jadi teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Anu hak. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parenet mah. Can BLT tirituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Heeh, serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu kan. Rupa-rupa. Hah? Ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Sikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Jadi dibeurit ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Aya oknum. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasoalana oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Hah? Ngan aduh aing mun acara wing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mending asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Nah rupa-rupa Kang. Nu matak anu geus nuakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Sarua. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan geuningan. Aya oge geuningan ini rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai. Nah rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rek arees mah geus limah nya Kang bener. Heeh, alah. Heeh kitu teh euy ti deweknya. Nuhun Kang ah. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Heuh nilai juang teh di dinya gedurkeun. Ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Artina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah. Nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Gitu copot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar.
bararegang tapi pada ngahormat jadi kan pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewek ku si anu maehan heeh atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paurkeun deui Kang heuh alah ya Kang alhamdulillah nilai aduh oh rempeg Kang bagja teuing para dalang ka dari anu bade tanang teh Kang para dalang aya iya Yuri aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu aya lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh benar Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara ingat ge mah ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput nyetak kitu ai can datang duit sararea teh teh kudu kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mu kejung tereh paeh segala ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atukeun bae 20 tereh pikir ku si leuing ai paeh mah bakal geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui nya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus eta sing panjangnya Kang pinter gitu